Manur. Naon? Burit ieu teh. Can mulang manur sih dia. Bebas aing mah. Anjing Bener bebas. teu, Boy? Bebas aing mah. Ke si teteh nelpon deui kos kamari. Eta mah pada sieun di imahna sorangan. Wah, manya aing mah. Telepon tuh. Ah, wih. Naon sia? Tuluy balik. Nakuna naon euy? Geus burit baralik sia teh. Amat geus garabog pamajikan mah. Ari eta mobil saha Manur? Mana si Rahul eta mah? Oh, masih Rahul. Heeh. Nya. Mana? Eta mobil eta. Oh, eta bener, Asep Rahul. Saya udah si Asep Rahul. Oh, eta. Heeh. Tungguan ku aing. Kalau eta gampang mana eta? Eta tungguan kumaha? Nah, teka si eta masuk kitpen. Jujuk Tungguan teh wae nyambung kartu lah. aing mah. Dulu. Anjing. Cari bolanya. Ah, eta. Tadi dirasa. Dulu. Nah, si budak eta anjing Kita kalau kan didorong. Nah, Anjing bagi parah wae budakna. atuh da mah ge uget anjing da direm tangan aku kumahaan si Kehed. Anjing buat. Des, tiga lain. Hah? Oh, itu Kang. Ngedorongna. Mana keur lambur mah? Bantuan kayak sieu teh ngedorong mobil. Ih, mobil aing di kumaha mah, Budak? Hah? Mobil aing di kumaha? Dengekeun daripada kitu maneh. Mending kayak bantuan aing ngadorong mobil. Luat. Nah, didorong kunaon pa mobil aing mah teu mogok teu naon hirup keneh. Geus atuh bantuan yuk. Aji, mau tarik pisan eta klakson anjing. Ah, ieu mobil aus pisan euy klakson mah ngegelengeng kieu aya 2 RT we mah kadenge. Kan bahaya ieu di mulai ditentol jeung di ieu teh. Rewasieun pasti. Di situ. Kumaha ya, Des? Nor. Aduh. Mang Des, ieu kumaha Mang Des ya? Nyawa sama si budak. Kudu bantuan layar lieur aing mah. Ah, tengah-tengah ke si budakna. Tah, Yo, Yudis, esel Mang Des, kudu maksudna ieu mobil aing didorong we. Maksudnya mobil ngetak aing nyoba sorangan. Kurik, dawuh nu teh dorong mobil. Eueuh. Si budak jujuk pak terolong ka ditu. Ngadorong mobil maneh. Sini dis nanyakeun eta mobil saku aing jawab mobil si Asep. Nah si budak kalah norolong ka dinya. Oh, Mang Budak teh ditinggalkeun ku pamajikanna. Palingan jadi kieu. Satuju, Pik. Tuh, cek aing oge setuju bener tuh teh. Hah? Bener setuju. 2,5 cukup. Baru dah, kayu. Balik ah. Mah bener. Balik. Balik. Wah. Wah. Budak. Yo. Nempuan nangka urang. Ai maneh bukan tanggal di mana gitu budak? Nangka nu dilandeuh itu tuh. Nempo teu. Tadi landeuh meureun dina tangkalna sia teh nah nanyakeun ka aing mah tara kabelah landeuh. Wah, siapa? Maunya teu nempo. Ieu kan kieu carita nyoknya. Si nangka teh geus kolot heuh. Ku aing teh dialah. Kan susukan teh gede caina teh nya. Sugan ge geus nepi di imah pada geus kolot beureun ideng. Nempuan teu. Oh no. Isya naon ket? Si sabaraha kolotna ge kunyuk aing nangka mah nangka we moal mantok sorangan sia teh terangan meureun paling kunyuk. Nah geuning teh balik-balik kumaha sia. Ya, ayo. Nangka geus kolot lain awewe aja siapa kan awewe ya Allah, kudu kumaha aing ngomong sia. Nangka martoyok. Nah ari sia yang ditonjok ku aing 4 kali mah. Tuli digeledageun ku aing kana aspal, tuli digusur ku aing. Panakana gede pisan yok. Amis jaban geus kolot, mata geus kolot geus idang bisa leumpah sorangan ku aing mah di palikeun oge. Heeh, mending kana sia mah ku aing ke digurinda, di bor, di elas, dicegerkeun ku aing kana tihang listrik. Setuju ya Bang, jangan juga tuh. Bang, kempes lu harap Bang. Bang. Bang harap dah. Mundurkeun saeutik atuh. Ulah gas teh mah. Moal geus ujungna we tah. Bos, Sabarahan? 5.000-an, Wan. 5.000-an. Pulangan. Gua pulangna. Ih, pulangan jeung kopi duh. Eueuh, teu tukangkeun wae. Nu tukang mah teugas nu kumaha. Teu tukangkeun wae pada gua pulangna. Geus teu tukangkeun wae. Tukang kumaha da teugas nu tukang mah. Teu eueuh pulangna. Ya ieu geurana heula. Kumaha ieu? Nu tukang mah teugas. Ji, nak kalah di kempesan eta.
Wan, kapan ngarah pupok Wan, duit nu 10.000. Ku aing dianginan deui Wan. Kalau metu. Geus we penta duit 5.000 mah kalau dikempesan gawe ih dasar aing. Sok-sok buru lah rusuh. Sok-sok rusuh buru. Aduh, aing. Ku aing dianginan deui. Sing loba. Jabung ku aing Wan. Sok-sok buru. Aduh. Nah, gua cik. Di kempesan deui. Kapan ada pupok aing. Aing. Edan omong mah ieu. Angin ieu mah weh. Mang, angin mang. Angin mang ya. Nu payun ya? Ah, nu payun mah. Sok. Sing tuas mah. Mau ngareuna teh ting mah. Si pan ai tes majong Jon. Ditikung genan. Oh, atuh tayang we. Dijabung atunya. Heeh. Geus tah? Geus mang. Geus. Sabaraha mang? 5.000. 5.000. 5.000 ayeuna mah. Jih. Abi acis lagi nyanakna 2.000. Katuh. Keun we 2.000 ge. Oh, aduh bager atuh mah. Jih. Tah dikempesan deui ku urang, saparona. Da bayar ragingan ukur 2.000. Anjing. Gua edan gua tambah ban teh. Nya eueuh karep ngejen teh teuing. Goblok puter aing pes kene. Pan 2.000 mah setengahna. Ambeh eueuh hutang di antara kita. Bye. Hitung saya kata. Ayo bawa cangkangan. Hah? Bawa cangkangan. Wah, ada ini. Ahang. Bawa dompet ke bawah. Ya pamer dengan ujungnya. Bang, jadi kabena sabarahan? Si Lutfi jeung si Burik 10, urang 3. Mana sabaraha? Hah? Mana sabaraha? Aing mah nganyuk bayar aing kita. Di aing. Sabaraha hiji ngahakan bala-bala. Oh, mana bala mah aing mah. 10 sareng 13 teras Bang Budeg mah tadi katinggalan teh 5 janten 18 Jadi 18 ribunya. Yo, atas nama kurai abi punya tuh. Bisa mau itu hiji. Oh, apa? Ya si Wawan. Ya, punya naon euy. Kita mah. Ya. Bayana lagi ribut ya. Bayana aja ribut. Naik ke mana sih Budeg? Tiba. Naik ke mana Budeg? Pangbayar ke dia aing. 2 sabaraha Mang? Oh, jantan 20.000 sadayana. Hah? Buah edan berapa 10.000-an kieu? Ji kieu anu tadi teh raka sareng rencanana 18.000-an, ayeuna 2.000, jantan 20.000-an Siga goblok paingan padu lewas we. Jadi tadi bayar teh. Da acan pan tadi saurna cenah kurai abi ka dieu bari dipangmayarkeun. Goblok kebuka duit teh. Goblok. Sabaraha jadi? 20. Yo atulah, wasik di 20.000. Goblok mahal-mahal. Mau nanya. Yo emoh na hiji lah. Ih, rugi atuh aing ente.